Lah mobil Kang. Lah mobil. Si belok. Suara belok. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Naon yo Kang itu kan itu heula. hatur nuhun atas masih kene standby di channel rumahidaman.com. Rumahidaman.com teh. Rumahidaman.com. Standby di channel Rumah Hidaman. Oke heula. Nyusuk anger da aduh ya Allah Gusti tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gua tuh muka, tapi akhirnya dibuka deh. Cicing ieu urang rek muka. Mana mah anger. anger. Angernya kesebelan. Ieu di awas heula. Ieu teh di mana? Botanikal. Nah, ayeuna atur nuhun ka ibu bapak teteh akang nu masih setia di channel Rumah Hidaman Sultan sareng channel properti Kang Danu. Lah hilap. Rumah dijual cepat. Jadi kelarasan menuju di mana itu? Botanikal Kang. Di Bandung Barat. Masih healing jalan-jalan di Bandung Barat di Padalarang. Jadi kelarasan aya di project rumah nuansa villa di Bandung Barat. Ngamprah. Saling itu wilayahnya tepatnya di ngamprah Kang, ngamprah. Nah, saling poinnya itu naon wae di dia teh. Caket ke kantor Dewan DPRD Kota Bandung Barat. Ya, terus caket ke Lembang, tempat wisata we nya. Mohon. Atau 10 menit tadi kan. Dari Kota Baru Parahyangan. Kota Baru Parahyangan paling 15 menitan. 15 menitan. Nah, kan KIC Stasiun Kereta Api Cepat Jakarta Bandung sajam teh. KCIC meureun. KIC kereta api Keratnya. emang benten ya? Kereta api cepat kecamatan. Sok mah hiwa kadang-kadangnya kereta api cepat 8 menit Kang. Bandung Jakarta nu engah nu tadi nu kalewatnya. Mohon sajam Bandung Jakarta teh. Terus? Akhirnya kan tuh biasa kan 2 jam. Jadi langsung ke objekna lah. Mangga. Jadi kalau rasahan di dia teh nawiskeun 2 tipe unit. Mohon. Tipe naon wae? Alokasia jeung Mande Villa. Nah, tipe Mande Villa teh tipena sabaraha teh luas bangunan sareng Mande tanah? Villa teh kalesan luas tanahna teh 80-an. Luas tanahna 80-an. Luas bangunanana? Bangunan sabaranya kelapa ya. Buka kitab. Kitab kan. Apena teh aya. Ya, rojalan ini 8 meter Kang. Row jalannya 8 meter, terus kangge keamanan ini 24 jam ya. Iya tapi tos jalan ieu tos aktif. Saya kelarasan CCTV aya Kang. Iya ge CCTV ge memang tos aktif gitu. Kamana ka dieu? Yang suasana teh asli nyaman salang nyaman sejuk Kang. Lamun anjing aya surkeun kabut gitu teh. Itu aya motor naon? Eta teh APP Kang. Motor 4 roda. Kangen naon teh? Namanya Kang ngapung mah. Kan motoran. Janten lamun ibu bapak teteh akan survei ka dieu tiasa kana motor itu ditambutkan Bu. Kangge ngurilingan ieu project gitu nya. FPV kangge ninggal progres, ninggal contoh bumi karena memang ieu kan luasna luas pisan gitu nya. Sapalihna tos progres di lebet teh. Jadi dikhususkeun kanggo konsumen atau sih Kang? Nu salalur pay gitu. Survei ka dieu teh. Dah. Hoyong bumi di dieu teh Pani. Mun. Hoyong bumi di dieu teh. Ieu teh harga teh sabarahaan di dieu teh? Ieu teh harga teh di 600 jutaan Kang. Hah? 600 jutaan. 600 jutaan DP-na? DP-na teh mau 25 juta sareng 15 juta. 25 juta teh anu mana? Anu Mande Villa Kang, 25 juta teh. Anu 15 anu hiji deui teh 15 jutaan. Oh, 15 jutaan. Bentena teh anu alokasinya 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Nya. Anu Mande Villa 3 kamar tidur, 2 kamar mandi Kang. Kunaon Pak Andi ngarekomendasikeun ke customer pi orang gaduh bumi di dieu kunaon? Nu kahiji suasana asli Kang. Nya. Nu kadua bangunanna eksotik pisan Kang. Nya tina segi Pila-pila mohon. Tacan aya pila-pila anu hargi 600 jutaan. Tacan. Terus naon deui? Caket kondisi ka Lembang Kang. Janten lamun urang tempat wisata. Nya. Tempat wisata di Lembang, janten lamun urang tebih di tebihnya hoyong ka Lembang kawengian biasa mondok tadi dia. Laos teh mohon. Ieu teh janten cocok nama kangge investasi tiasa nya. Investasi tiasa. Rumah kedua tiasa. Rumah kedua tiasa. Kangge dihuni ge tiasa. Oh, harus pisan ka tiasa pisan. Raos. Ayeuna urang cobi we review nya. Mangga mangga. Ruang dalamna. Teh itu terus ngagaduhan taman Pak Andi. Gaduhan taman. Ayeuna. Taman paling ieu teh 2 meteran Kang. Kan panjangna 5 sampai 6 meter. Ieu carportnya tampak muka we ieu sabaraha ieu Pak Andi? Tampak muka teh karena ada 8 terus antara pisah 8 meteran Kang. Ieu carport cekap kangge 2 mobil. Cekap kangge sa mobil, 3 motor biasa. Sa mobil 3 motornya. Oh. Ai kangge furnitur ge eta di pasihannya.
Betul. Kasihan pun Benten. itu mah benten deui Kang. Ah, Ini coba kalebet teh Pak Andi. mohon. Cik tinggal ruang tamu nih. Assalamualaikum. Tah ieu teh Pak, ruang tamuna teh lumayan ageng, janten ieu teh simulasi pun nu aya punisan gitu. Dari mah bentukna dari mah nu sementawis memang simulasi. unitnya kan di kantor pemasaran heula gitunya, tapi pemain anu bogoh mah mangawai gitu kan. Biasa sareng punisna biasa. Biasa sareng Mun murid. aya penambihan kan. Oh, nah. tapi teh yang naros, iya pemi progres dina inden ieu sabaraha sih? Dina dina ini teh kan kamar di 2 lantai, Nya, kedai pengacoran paling genep sasian kan. genep sasihan. Ieu ruang tamuna tos ulah langsung ka pengker kamarna heula kasep. Ah mangga hayu urang ka kamar ditinggal. Tinggal kamar cik. Aisyah. Assalamualaikum. Itu Ayo kamar. tetepan kan? Oh nyekeun we atuh tong lebet lah. Nu penting mah ya kamar tidur. Nah, ieu jambana teh Kang. Ieu teh contoh kamar mandina aya shower sareng kloset duduk anu otomatis terus. Kamarna aya nu tepan heula mungkin ka luhur weh. Ieu space area pengkerna ieu ageng pisan ieu teh. Aya taman salit di dieu. Jadi angge rumput sintesis tiasa, tapi emang disesuaikan sareng naon nu diperyogekeun ku ibu bapak teteh akang. Doma kamar ieu ageng ya Kang. Oh itu dapurna Pak Andi. Oh dapur luarna di dieu. Terus pasien kitchen setnya. Di pasian meja aya kang tempat cuci piringna Ieu tiasa ngangge jemurannya. biasa Kang. Itu pandangan ka luhurna. Orang cobi we Kalau tinggal orang ka cobian luhur. tinggal. Ah ieu teh lantai teh naon nih Pak Andi? Ya teh granit Kang. Ari ieu teh tos di pasien sareng railing tanggana teh. Ya, pastilah railing tanggana mah kan. Dipasihannya? Pasihan, Oh. Nah, itu contoh. Ieu teh janten imah tipe nu mande pilanya. Mande pila Kang, anu tilu kamar mandi. Tilu kamar. Tadi kamar hiji di bawah, Tilu kamar tidur, 2 kamar mandi. ieu kamar tidur nu Kedua. kadua. Mohon. Aya jendela bukaan ana hiji, ieu kamar tidur langsung kadua. keluar. Ayeuna tinggal cingan kamar tidur anu katilu. Tah ieu nu katiluna Kang, ieu untuk kamar tidur anak, pemandangan langsung keluar. Kaca buka lagi ageng, aya dibukaan mohon. Terus simulasi Kang biasa Kang meja belajar, lemari. Janten simulasinya seperti kieu. Oh iya teh. Mohon. Janten ibu bapak Lamun plus furnitur ge ieu teh tiasanya. biasa. Biasa. Cuma penambihan. Tong melotot nya, Pak. Itu melotot. Nah, ayeuna ieu kamar mandi deui nya. Nuhun, Cik kamar coba dibuka. Allah wah. Pokoknya mah nu berhubungan jeung kamar mandi Pak Andi. Kang, we. saina. Dah. Nah, sami ya Kang. Oh di dia mah teh aya showeran Kang, tapi tiasa request ieu mah. Di pasian kloset duduk sareng cai nu dihandap aja Kang. Nya ieu. Mun bari hayang kloset, oke, dihungkeun ka developerna. Nya teh ieu balkonna Pak Andi sakantenan we tadi dinya dicai gitu. Segeu Pak Andi nyalira lah. Mesti Siapkeun. balkona di pasian saalit Kang ieu teh kanggo lamun suntuk-suntuk di kamar Yeah. biasa. Ieu teh kanggo ngaroko yang Anu ngabendenkeun tipe mande pila sareng alokasi teh di nu kamar hungkul. kamar hunkul Kang. Kudu balkon teh alokasi. Kamar sareng luas tanah. Dia pada direview mah alokasi ya. Langkung aya anu biasa di ieu teh. Janten nya sakitu panginten di gerbang payun nugi karo jalan punten abdi penyampaian anak tadi kirang naon namina teh atunya kirang serius. Mohon. Dan margi memang suasana kondisinya nuju rame di dieu teh. Ayo bayar nu darongkap oge. Nah ayeuna ka ibu bapak teteh akang pilih penjelasan abdi kirang jelas kan teu aos weh dina deskripsi di bawah video ieu. Terus pami bade konsultasi salajengna biasa klik link di bio atau napi nomor WhatsApp nu aya di bawah deskripsi. Segitu Pak Andi nya. Gitu. Mulai nu ditambahkeun. Doa heula Kang. Aduh, oh nya mudah-mudahan ibu bapak teteh akang sing dilancarkan rezekina. Amin. Sing dipasihan kesehatan. Amin. Sing naon deui nya? Sing dipas. Sing enggal gaduh bumi lah, nu teu gaduh bumi sing enggal gaduh bumi di tahun ieu sakitu. Leres. Tutup wae. Tutup bae Kang. Nepangkeun abdi danu. Abdi Kapten Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Anu alokasi mah di Siapa masuk ke mana kumaha?